Assalamualaikum sampurasun wilujeng wengi wargi sadayana menawi kaanggo sim kuring bade medar carios nyambung di ieu rohangan hapunten boh bilih dina ieu carios aya nu kasabit nami keur alit asma dewasa tur kajantenan reka carios nami tempat nusami eta mah mung sakadar kalarasan wae sakali deui hapunten anu kasuhun nyanggakeun. Alus kulo boga pamadegan kitu ari jelema mah lantaran moal aya kemajuan nih hirup mun sobogol dina nangtukan sikap sumuhun leres kitu menawi teh mbah kumaha seterasna kuring bakal diparinan tugas naon deui ku mbah pikeun janten pengikutna Nyi Blorong teh mbah. Moro waktu sangkan tereh laksanakeun pamaksudan maneh mangka peuting ieu keneh ku dewek dia bawa nganjang ka karatonna Nyi Blorong. Pikeun gancang ikrar diri jadi anak buahna. Sarta kahayang jeung tujuan maneh bakal laksana tinekanan. Ayeuna pisan kitu menawi mbah wengi ieu penting ieu pisan sabab maneh oge hayang buru-buru kalaksanakeun maksud lain. Mohon hoyong mah enggal-enggal ieu teh nanging hawana tiris panginten di luar mah. Ulah ringrang kuawa tiris kasam kieu cobaan kumaneh kumaha rasana mun geus aya di luar tiris-tiris bae di pikiran maneh mah tapi ketang hari cangcaya mah atawa leutik hate wayahna mal bisa laksana eta pamaksudana wayahna balik ka gigi lincing mulang ngalongkewang gagal pamaksudan mun maneh teu sanggup kitu-kitu acan mah. Mangka sambung ari nepi ka kudu gagal mah pamaksudanana harita gancang iri tadi. Aduh, tapi kedah gagal mah halim, Mbah. Hoyong jantan sim kuring teh. Muja hoyong beunghar. Mun kitu, hayu ayeuna keneh urang indit euy. Sajan kalewat tengah peuting waktuna. Kasesai rok maneh ku gancang dirobah teh ayeuna di beunghar. Sabab taya deui peuting anu hade iwal ti peuting ayeuna deuleu. Oh kitunya Pak. Tapi mun buja kabuta tumbalna moal ngorbankeun anak kuring selempang sok inggis anak anu jadi korban. Si laing memang loba tatanya kasam. Jeung setengah hate dina nangtukeun sikap. Loba kasieun ingetkeun kangaranan muja pasti aya risikona nyata keluarga. Tetep diri sorangan taruhanana soal risiko eta gumantung diri pribadi mun ngalanggarkeun aturan mangka diri sorangan jeung keluarga anu jadi korban. Tapi mun maneh teu ngarumpakeun aturan mangka tumbal bisa ditawar hayang saha bae anu kudu jadi tumbal tinggal kretekeun dina hate sebutkeun ngaran jalmanana anu baresti wadalkeun ku maneh. Mangka sam memang teu apaleun muja teh bakal kumaha mimiti anu kawadalkeun teh geus pasti anak. Mangka sam sentara hatena disentakan kitu ku Mbah Berot coba kasih mah jeung nurut. Mbah Berot teh sebenarnya mah
seri dina jero hati nama mun jadi mangkasa muja ku Nyi Blorong bakal diangkat jadi senopati di negarana manehna lantaran diangkatna sakti jeung tuhu kana tiap baturan anu lumaku. Mbah Berod teh setengah ditenung jiwa jeung pikiran Mangkasam sangkan teu loba tatanya akhirna indit oge jeung Mbah Barod ka sisi basisir laut kidul. Mangkasam diuk deku ngerendeng jeung Mbah Berod. Mbah Berod mah leungeunna duanana acong-acongan nyembah ka sagara anu ombakna motah kelontrang maca jeung jawokan bewerna. Sedangkan Mangkasam ukur nurutan nyacungkeun leungeun dina sikep nu nyembah tapi teu nyarita naon-naon. Mbah Berod teh kieu anu subur mangan dadi orang mudeng ngomong ompo sampean sing penting waras ingsun junjunan kaula Nyi Blorong panjenengan mangga geura sumping sun agung-agung dipuja-puja war takewer teu jauh ti kitu jeung jauh kana luka denge ku Mbah Berod. Kalura sagara kidul beuki motah ombakna angin laut pating saleor goyakeun meh sakabeh tatangkalan anu aya di dinya. Ngan aneh Mangkasam teu ngarasakeun deui khawatiri sarita mah dina kaayaan sagara katut ombakna anu motah disada ting jelegur mangsa keuna kana batu karang katingali di ampir tengah laut aya anu mucunghul suhunan karaton dalauna naek sarta jalan anu nepungkeun kalawang saketeng nyambung jeung sisi basisir ngagebat panjang dina wangunan jambatan. Eta karaton mungguh gede tur tohaga kayanana malah aya cahaya-cahaya warna koneng hibar ngahiasi tawangunan karaton. Mbah Berod saenggeus ningali karaton Nyi Blorong naek sampurna harita terus nangtung bari nyarita ka Mangkasam ngajakan leumpang unggah ka karaton Nyi Blorong. Mangkasam ukur unggek bari ngawalon pondok. Hayo waktuna orang ngadeheus ka Kanjeng Ratu Cek Mbah Berod. mangga bah ngiringan we kumaha sayaina sim kuring mah walon Mangkasam. Saliwatan mah eta patempatan teh jika lain di tengah laut tapi jika kayaan di kota raja teu kaciri laut. Pantu gerbang lawang saketeng tetela dijaga ku dua cirim cerangkung badag bari galak tur pikasieun rupana. Tapi ka Mbah Berod mah barang jual teh langsung rarengku hormat tuan yen kurang ajar duanana geus apaleun ka Mbah Berod calon senopati. Langsung Mbah Berod jeung Mangkasam ditahasup ka jero keraton ku eta tukang penjaga. Di jero keraton ketingali Nyi Ratu Blorong keur diuk dina kursi singgasana dikawal ku 7 punggawa lalaki karaga dan hajakal suku jeung leungeunna aya 6 pasang. Cenah eta teh siluman gurita. Kadatangan Mbah Berod jeung Mangkasam gancang dibagiakeun ku Nyi Blorong. Nyi Blorong anu estu gede wibawa dina tetepan jeung caritanana mungguh taya prajurit anu teu tumut teu wani kabangkang ngan unggal parentahna. Sirahna make mahkota ratu geulis campernik taya duana di alam manusia. Pakaianana harurung herang diteretes ku emas berlian. Kursi dipapaesan ku patung orai kenca katuhu huluna kara legeg kara lawak. Tina eta jero sumut patung kadang sok kaluar sinar warna bodas pikeun ngakuman prajuritna anu kabenaran wani ngabangkang kana tiap parentah Nyi Blorong. Birut hari pisan andika ayeuna mawa deui manusia ka sasalampahna. Tulus andika jadi senopati teh. Cek Nyi Blorong. Ya mohon Kanjeng Ratu, ieu jelema eustu poekeun lampahna alatan sangsara ulunnya hirupna bari ajeuna tos keluargaan sarta kagungan budak tua.
Pula geus nyao berot kehidupan eta jelema memang perih tur pinuku dodoja dina hal usaha manehna jalma sangsara ngan eta manusia tetep bakal dijadikeun lalangit keraton kukula sarta geus aya gantina nyaeta si Turgala siluman buta manehna sina indit kalembur kalayan terupakeun si Kasam. Mohon mangga kaulanun Kanjeng Ratu nyanggakeun eta manusia teh janten hak salira bade dikumakeun oge mangga. Mang Kasam anu tujuanana hayang uja tetela ngadon arek digunasika dijeun alat lalangit keraton bari dirina baris dihilikeun ku buta atawa genderuwo anu atelah Turgala. Sakumaha paniatan Mang Kasam anu hayang ngukut buta. Mang Kasam sedeng sabenerna mah jiwa jeung pikiranna geus dikawasa ku Nyi Blorong bari saacana oge ngadon ditenung ku Mbah Berod samemeh ngadeuheus ka Nyi Blorong. Jadi Mang Kasam teh geus tina kaayaan teu inget aya di mana. Nyi Blorong katingali keprok 2 kali saterusna blesat di luar keraton aya anu pating blesat warna bodas 2 laju ngarenjengan badan Mang Kasam nalika eta warna bodas robah wujudna jadi ngarupakeun makhluk pikasieun salaku algojo anu galak jeung parangasan tindakanana. Hei para algojo kaula anu satya kewat bawa eta manusia teh ka jero pangberokan ayeuna manehna bakal jadi bahan lalangit keraton. Nyi Blorong langsung merentah ka algojona mawa Mang Kasam ka tempat pangberokan. Unjuk sumangga kaulanun Gusti Ratu. 2 algojo teu kaleket terus ngahimpit Mang Kasam anu memang keur selang-seling keneh. Tapi sanggeus aya di jero pangberokan mah dikurung ku sarigsig besi. Mang Kasam diganu hudang tina sare ngaranjug kaget sabab dirina tetela bat jadi aya di dinya. Di luar teh katingali aya anu ngajanteng ngabadega nungguan eta patempatan hiji makhluk anu awakna lebet ku bulu celina panjang panonna hideung. Aya di mana kuring? Nah, bertiga aya di jero penjara ieu teh. Lain aing teh tadi unggah ka imahna Mbah Berod minangka aya nyiar pamujaan. Naon eta mani jangkung badag kitu jeung buluan deui. Mang Kasam mencrong ka eta makhluk tapi gancang mundur lantaran sieun nempo beungeut eta makhluk. Eta makhluk teh ngomong naon-naon oge ukur molototan tapi bisa ngajadikeun Mang Kasam kasima. Mbah Berod Johana di marana anjeun tulungan kuring. Nah bataya di tempat model kieu tulungan. Mang Kasam ngagero minta tulung nyambat ngaran Mbah Berod jeung Johana anu eueuh di tempat eta. Tapi dina kaayaan kitu Mang Kasam jadi ngageter oge hatena jeung beuki kasima ku eta makhluk lantaran harita nyentak ke Mang Kasam dina sora anu handarwan. Gondeng maneh manusia ajedog bontong loba pawolah dulu si lain ke bakal dijadikeun langit keraton ku Kanjeng Ratu dulu. Sepak pias Mang Kasam dina waktu harita waktu ngadenge eta jirim nyarita kitu. Kedepek Mang Kasam diuk ngabebeutkeun maneh bari jiwana tetep goncang tur can sapinuna ngati kana naon anu karendapan. Leng sikirahna asa alam ngubeng lantaran lieur mikiran kaayaan tetempuanana jadi ranyai kararoneng. Mang Kasam ayeuna jelas geus ditipu atah-atah ku Johana palsu jeung Mbah Berod alatan polah laku lampahna sorangan keneh. Mang Kasam make hayang muja sagala rupa
caturkeun di singgasana katingali digigireun Mbah Berod geus aya mangkasam palsu jalmaan ti buta anu katelah Durgala salaku lalembut laut kidul geus sayaga diri narima pancen ti Nyi Blorong. Durgala kawilang hormat ka Nyi Blorong jeung ka Mbah Berod anu anyar diangkat jadi senopati. Tah jadi Andika lakukeun naon rupa anu diparentahkeun ku kula. Nyamur jadi manusia sarta sugemakeun tur bagjakeun hirup pamajikanna si Kasam sakumaha mistina ngan tetep anak anu kadua bawa sukmana ka dieu pikeun dijadikeun pamoles salangit karaton mun geus diganti ku si Kasam bapana. Tapi mun pamajikanna kekeh nitah salat jeung ngaji ka Andika dina hiji waktu salila ngahiji taya salahna mun eta jalma siksa ku Andika ngan ulah nepi ka binasa. Andika timimiti ayeuna kudu hirup di alam manusia tur ngalakonan kahirupan anu lumaku di alamna. Sekali deui ngaran maneh ayeuna diganti jadi ngaran Kasam lain deui Durgala. Nasib maneh bakal jiga si Balakasadut siluman begu anu nyamur jadi si Juhana salakina si Itoh anu nepi ka kiwari manehna teu apaleun salaki aslina geus jadi ubin di kaputrenan